Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu sareng ari maqalah anu katilu an Umar eta katampiti Sayyidina Umar radhiyallahu muga mikaridho saha Allah anhu ti Sayyidina Umar husnut tawaddudi arisai mikaresep ail mahabbati tegesna mika cinta ilan nasi kapada jalma nisful akli eta saparona tina akal kama sakumaha keterangan atanapi sakumaha hadis rawa anu parantos ngariwayatkeun kana itu hadis saha Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wa Tabrani sareng Imam Tabrani wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi an Jabir bin Abdullah katampi ti Imam Jabir bin Abdullah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yin sanyana kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh kangjeng Nabi mudaratun nasi ari ramah tamah kapapada jalma shadaqatun eta teh sedekah nukumaha tu ari ramah tamah teh nukumaha ari mudaroh teh Kang Edi orang Cikaret ai mulatopatun nasi ari mudaroh teh ari ramah tamah teh Kang Mimin orang Majalengka nyaeta ngawalasan kapapada jalma bil qauli kalawan ucapan wal fi'li sareng pagawean yusabu anu diganjar alaiha kana eta mudaroh sawabas sadaqati seperti ganjaran sedekah wa kana sareng parantos buktos Kang Asep orang Bandung anu kasep min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam eta satengah atanapi sapalih ramah tamahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu arisanya nyana Kangjeng Nabi la yadummu eta taranya cat Kangjeng Nabi to'aman kana katuangan wala yanharu sareng Kangjeng Nabi tara nyentak khadiman ka pelayana wala yadribu sareng Kangjeng Nabi tara neunggel imratan ka istrina wal mudaratu sareng ari mudaroh ya tarkud dunya nyaeta ninggalkeun dunia li ajli dini karna arah agama aksul mudahanati sareng ari mudaroh teh nyaeta sabalikna tina mudahana tukang nipu atawa tukang leletak wa husnus suali sareng arisai pertarosan ae lil ulama'i tegesna pertarosan ka para ulama nisful ilmi eta saparona tina ilmu li annal ilma karna sanyanyana ari ilmu yasulu eta sok hasil bihi kalawan itu pertanyaan atawa dimajhulkeun macana jadi yuhsalu bihi eta sok dihasilkeun ku pertanyaan wa husnut tadbiri sareng arisai ngatur ae ijraul umuri tegesna ngaberjalankeun pirang-pirang perkara ala ilmil awaqibi bari netepan kana nganyahokeun pirang-pirang akibatna nisful ma'isyati eta saparona tina kahirupan nu
Nukumaha ari ngaran kahirupan teh, nukumaha ari ngaran maisah teh, Kang Abdul Hamid. Wahya ari ngaran maisah teh, Kang Deni Mulyana sareng Kang Restu Khairuman. Maksabul insani nyaeta pausahaan jalma-jalma alladzi yaisu anu hirup ieu alladzi bisababihi kalawan sabab itu maksab. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih kene masihan kesempatan kasim abdi pikeun maoskeun nasihat anu ararindah ti Kangjeng Nabi, ti para sahabat sareng ti jalmi-jalmi anu soleh. Pamudah-mudahan ari mineng-mineng teuing mah macaan nasihat-nasihat jalmi-jalmi anu saroleh. Ieu si Herman sing kabawakeun soleh sareng pamudah-mudahan sing dihijikeun sareng jalma-jalma anu saroleh di dunia dugi ka akhirat. Nya kitu deui jalmi-jalmi anu resep ngupingkeun kana nasihat-nasihati para ulama, nasihat-nasihati jalma-jalma anu saroleh, khususna nasihat-nasihat anu dikempelkeun ku Syekh Nawawi rahimahullahu taala dina ieu kitab Nashaihul Ibad. Sanajan anu macana macan bisaeun soleh ieu ngan salah bae kalakuan teh. Ngan atuh pamudah-mudahan kalawan berkah barokahna ieu kitab Nashaihul Ibad, baik anu macana atanapi anu ngupingkeunana, mudah-mudahan sing janten sabab wasilah lungsurna rahmat sareng taufik ti Allah subhanahu wa ta'ala. Pamudah-mudahan sadayanan sing diparanjangkeun yuswa, sing ditambih-tambih kasolehanana, sing tambih-tambih gampil milik rizkina, sing tambih-tambih ilmuna anu manfaat, sing tambih-tambih amal solehna, sareng pamudah-mudahan urang sadayana sing dimaotkeun ku Allah kalayan maot husnul khotimah ketika asup ka jero kubur. Pamudah-mudahan urang sing dibaturan ku amal-amal anu soleh, nya kitu deui ketika urang nepi ka alam akhirat, pamudah-mudahan timbangan amal urang sing dipinuhan ku amal-amal anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maqalah anu katilu bab sulasi dina kitab Nashaihul Ibad bakal nyarioskeun tentang cariosan ti salah sawios sahabat Kangjeng Nabi nyaeta Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Secara singkat nama cariosan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ieu masihan uninga ka urang sadayana bahwa ayat tilu sifat anu sararae atanapi ayat tilu perkara anu sararae anu kedah dimiliki ku urang sebagai jalma mukmin, sebagai jalmi anu sungguh-sungguh hoyong diangken sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mana tilu kasayan teh? Hiji, mencintai sesama manusia dengan sebaik-baikna cinta. Kudu memberikan cinta yang terbaik kepada sesama manusia supaya orang dianggap sebagai jalmi anu menggunakan sebagian akal sehat. Atau berarti ketika seseorang tidak memberikan cinta yang terbaik kepada sesama manusia, bisa jadi eta jalma teh
teu ngagunakeun akal sehatna, atawa bisa jadi akal sehatna geus pae geblek teh berarti ngaranna alias ODGJ. Naudzubillah min dzalik. Sataacan neraskeun obrolan tentang cinta, kudu puguh heula urang teh keur ngomongkeun cinta versi saha. Sebab ari cinta teh memiliki makna yang sangat luas dan semua orang bisa mengatakan makna cinta dengan berbeda-beda. Cinta menurut Kang Herman belum tentu sama dengan cinta menurut Kang Abi Ridwan. Nya kitu deui cinta menurut Kang Abi Ridwan belum tentu sama dengan cinta versi Kang Fahmi Maulana. Aya sebagian jalma anu nyebutkeun bahwa cinta teh singkatan dari cerita indah namun tiada akhir. Tah ieu mah makna cinta keur jalma anu mulus kisah cintana. Anu perjalanan cintana selalu indah sehingga tidak mau mengakhiri semua cerita indah eta. Asa pege deui ngomongkeun cinta. Akan tetapi bagi jalma-jalma anu cintana bertepuk sebelah tangan, maka makna cinta itu akan berubah menjadi cerita indah namun tiada arti. Sakumaha indahna cinta tetep bae eueuh artina. Sebab keindahan cinta hanya bisa dirasakan dalam mimpi dan dalam khayalan. Masya Allah, kasihan amat ya jelema. Etalah cinta, seakan-akan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Sebab setiap orang memiliki liku-liku cinta yang berbeda-beda. Akan tetapi ari makna cinta numutkeun Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sakumaha dicatat dina kitabna Ihya Ulumuddin, al-hubbu ibaratun an mailit tab'i ila syai'in muladdi. Ari cinta teh nyaeta ungkapan tina sebab ketertarikan watak terhadap sesuatu anu dianggap lezat atau dianggap nikmat. Asacan kaharti cenah ieu. Seorang laki-laki mencintai wanita kusabab lalaki tersebut menganggap bahwa dalam tubuh wanita tersebut ada sesuatu yang lezat. Sakaharti jadi kitu mah. Nah, kusabab cinta teh sebuah ungkapan, maka ungkapan cinta tersebut bisa berbeda-beda, tergantung anu mencintai dan tergantung anu dicintai. Nah, ulah waka jauh-jauh heulaanan, ieu anggota tubuh urang oge pan masing-masing memiliki cinta, akan tetapi anggota tubuh urang akan berbeda-beda dalam mengungkapkan rasa cintana. Contoh bae soca urang teh gaduh rasa cinta, cara ngungkapkeunna sok resep ningali anu indah-indah, resep ningali anu herang-herang bari aduhai. Tah eta cara ngungkapkeun rasa cinta na panon. Sedengkeun ari ceuli urang ge boga rasa cinta, cara ngungkapkeun rasa cinta na sok resep ngadengikeun anu sahdu-sahdu jeung resep ngadengikeun suara anu mendesah-desah, anu matak sing buringkak bulu punduk teh geuninganan. Eta perbedaan ungkapan cinta anu aya dina tubuh urang. Nya kitu deui ungkapan cinta seorang suami kepada istrina pasti akan berbeda dengan ungkapan cinta kepada anakna. Atuh kabeh dituna ungkapan cinta jalmi kepada jalmi bakal berbeda dengan ungkapan jalmi ka Allah sareng ka Rasulullah. Cinta seseorang ka Allah sareng ka Rasulna bakal diungkapkeun ku cara resep, bunga, sukarela, jeung ikhlas tanpa pamrih ketika menjalani segala perintahna. Kajen teuing keur tibrasare keur meujeuhna mimpi anu indah-indah, tapi ketika waktu adzan subuh mah tetep bae hudang, bari ikhlas, teu gugurutu, ridho ngajalankeun perintah Allah nyaeta salat subuh. Nya kitu deui rela nahan lapar jeung nahan haus sepanjang hari selama sebulan penuh di bulan Ramadan,
terus petingna keur meujeuhna beuteung wareg panontun duh, tapi orang ridho ikhlas ngalaksanakeun salat tarawih 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Teu ngarasa berat jeung teu ngarasa ripuh ngajalankeun ibadah teh ari didasari dengan rasa cinta mah. Ih, kajen teuing napas ngos-ngosan, awak ngoprot pinuh ku kesang, tuur nyorocot tepi ka leuleus. Ih, resep we kikituanan teh. Naon sebabna? Sebab aya cinta eta teh. Ya Allah, ya Rabbi. Upami orang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, maka apapun perintah Allah pasti akan dijalani dengan ringan, tanpa beban dan tanpa pamrih. Sakumaha urang kikituanan jeung istri urang. Tanpa beban, ringan, tanpa pamrih. Najan ripuh ge dikeureuyeun bae pan eta. Nu matak saur Allah, jalmi anu iman teh nyaeta jalmi anu sungguh-sungguh mencintai Allah. Sakumaha dawuhan Allah dina surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-ayah maknane wallahu a'lamu bimuradi, sareng ari jalma-jalma anu arariman nyaeta jalma-jalma anu sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala ieu dipertegas deui ku Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi ditaros ku para sahabat, ya Rasulullah, mal iman. Wahai Rasulullah, naon ari namina iman teh? Nu kumaha ari iman teh? Qala, ngawaleur Kangjeng Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Saur Kangjeng Nabi, ari nu ngaranna iman teh nyaeta apabila Allah sareng Rasulullah lebih kamu cintai daripada selain Allah sareng Rasulullah. Berarti cinta kepada Allah sareng Rasulullah harus di atas segala-galanya. Ketika orang terus mencintai Allah sareng Rasulullah melebihi cinta orang kepada apapun, maka orang akan menjadi jalma anu sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sabalikna, lamun ibadah orang, iman orang tanpa didasari rasa cinta ke Allah sareng Rasulullah, sama sekali iman orang moal aya nilaina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana di antara keistimewaan jalma-jalma anu mencintai Allah sareng Rasulullah dengan sungguh-sungguh? Tud'al umamu yaumal qiyamati bi anbiya'iha alaihimus salam. Di akhirat kelak, di yaumal qiyamah, semua umat bakal dipanggil menghadap Allah sesuai dengan nama nabi-nabina. Fayuqalu ya ummata Musa wa ya ummata Isa wa ya ummata Muhammadin. Maka bakal dipanggil engke di poe kiamat, ya wahai umat Nabi Musa, wahai umat Nabi Isa, wahai umat Nabi Muhammad, ghairil muhibbina lillahi ta'ala, kecuali jalma-jalma anu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan lagi berbeda. Fa innahum yunaduna, maka jalma-jalma anu mencintai Allah dengan sungguh-sungguh bakal dipanggil, ya aulia Allah, halummu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wahai para kekasih Allah, kadarieu geura menghadap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para pecinta Allah mendengar panggilan Allah dengan begitu mesra'na, fatakadu qulubuhum tankhali'u farhan, maka seketika hatena jalma-jalma teh hampir coplok, hampir tercerai berai
karena saking kubahagiana mendengar panggilan mesra di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bayangkan baik coba ku orang tong boro dipanggil ku Allah dengan panggilan anu sangat mesra. Kakarak dipanggil ku istri dengan panggilan anu mesra oge pan ieu hate teh meuni asa coplok. Irung ngadadak beuka, bahkan mulut oge ngadadak terasa kaku sehingga tak mampu menjawab sepatah kata pun panggilan mesra dari sang istri. Pengalaman juga nanti. Atuh, kamu bari panggilan mesra jarang-jarang teh gini kan. Kari buka duitnya dipanggil mesra teh. Kita buka duit lah boro-boro mesra. Nah, etalah pentingnya menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah dengan setulus hati. Sebagai ungkapan rasa cinta orang ke Allah sareng ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ari salah satu bentuk ungkapan rasa cinta orang ka sesama manusia adalah dengan cara mudaroh. Ketika orang tos mampu melakukan mudaroh ke sesama jalmi, maka orang akan mendapatkan kesempatan untuk meraih pahala sedekah setiap saat. Sakumaha hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Hibban sareng Imam Tabrani, Imam Baihaqi di Sayyidina Jabir radhiyallahu anhum bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos sasauran mudaratun nasi shadaqatun. Ari mudaroh ka sesama manusia eta teh mangrupikeun sedekah. Naon atuh ari ngaran mudaroh teh? Sebab ari mudaroh mah teu pati terkenal di Indonesia. Lebih terkenal keneh munaroh kabogoh si Ocid teh ya. Ari jeung munaroh mah kabogoh si Ocid geus wararauh kabeh oge. Ari mudaroh mah ustad galoben teu nyahoeun atuh komo santri meureun. Ari mudaroh teh numutkeun makna anu qarib mah, numutkeun makna anu mudah dipahami ku secara umum, ai mulatopatun nasi bil qauli wal fi'li, nyaeta mika nyaah, mika asih, mika deudeuh ka papada jalma ku cara ucapan ataupun perbuatan. Ucapanana teu pernah nganyerikeun ka orang lain, nya kitu deui perbuatanana oge teu pernah menyakiti ka sesama manusia. Nah, ucapan dan perbuatan anu macem kieu lah anu bakal mendapatkan pahala sedekah. Nu matak ari sedekah mah lain kudu ku duit hungkul, lain kudu ku harta hungkul. Ieulah maha adilna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu beunghar jeung miskin kabeh mendapatkan kesempatan yang sama dalam berlomba-lomba mengumpulkan pahala sedekah. Nu beunghar bisa ngumpulkeun pahala sedekah ku cara berbagi harta. Atuh komo keur mah sedekah ku hartana rajin ditambah sedekah ku ucapan sareng perbuatan. Beuh, ieu mah istimewa pisan. Akan tetapi sok sanajan bari kitu nu miskin ulah leutik hate, ulah sieun eleh mengejar pahala sedekah ku jalma beunghar, sanajan teu bisa sedekah ku cara berbagi harta, urang masih keneh bisa memanfaatkan ucapan dan perbuatan untuk mengejar pahala sedekah sebanyak-banyakna. Nu matak rugi amat lamun jadi jalma miskin sagala teu boga. Sedekah ku harta teu bisa, ku duit teu bisa, mulut geus selalu menyakitkan ke orang lain. Nya kitu di perbuatan geus selalu menyakiti orang lain. Rek di mana atuh urang bisa ngalah pahala sedekah? Rugi amat orang hidup di dunia rek kitu wae mah. Sing izin ku Kanjeng Nabi, margi Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ramah, begitu mencintai ke sesama makhluk. Bukan hanya mencintai manusia, tapi semua makhluk Allah dicintai ku Kanjeng Nabi. Di antawisna annahu la yadummu ta'aman. Kanjeng Nabi teu pernah mencaci kana tuangan. Masya Allah, tong boro-boro ngahina ka jalma.
ngahina ka makanan gengs tewani Kanjeng Nabi. Ialah bukti bahwa Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan linnas tapi rahmatan lil alamin. Makanan ge makanan geus teu dihina ku Kanjeng Nabi. Ari urang barang dahar beuki nyacat kadaharan ge beuki. Cek orang Sunda teh mah dipoyok di lebok. Nu matak pantes semakin loba barang dahar semakin loba penyakit teh urang mah. Naon sebabna? Memeh di dahar teh dihina heula pan kadaharan teh. Ieu mah kadaharan teh kieu amatnya. Rupana teh ku kieu. Ieu mah korasana teh kieu tapi bari dihuapkeun teh geuningan. Iyalah kebiasaan buruk anu kudu dihindari ke urang. Lamun memang teresep kana kadaharan geus bae tong didahar tinakeun. Mun resep geus tong loba omong huapkeun beres kitu. Ulah ieu mah keur dipoyok di lebok we atuh. Pake urang sorangan anu bakal diamuk ku kadaharan di jero beuteung. Tutuna mah urang loba penyakit pan. Anu matak ulah ngagogoreng kana kadaharan teh. Naon sebabna urang ulah ngagogoreng kana kadaharan? Sebab makanan teh merupakan rahmat sareng anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan merupakan dasar pokok kehidupan manusia. Sareng tos menjadi sunnatullah, manusia bakal binasa, bakal hancur, moal bisa bertahan hidup ketika tidak makan sareng tidak minum dalam jangka waktu tertentu. Etalah salah satu alasan kenapa agama Islam sangat menghargai sebuah makanan. Walayan haru khadiman sareng salah satu keramah tamahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta Rasulullah tidak pernah membentak pelayanan, tidak pernah membentak asisten rumah tanggana. Lumatak ngewa lamun ngaku jadi umat Kangjeng Nabi, tapi ka istri sok sentak polotot. Nitah ka istri teh sok semena-mena. Leuwih-leuwih di ka pelayan. Kangjeng Nabi mah tong borok ka istrina, ka pembantuna ge tara suntak-sentak. Wala yadribu imro'atan sareng Kangjeng Nabi teu pernah neunggeu ka istrina. Lumatak upami umat Islam sungguh-sungguh menjalankan keislamanana, moal aya ceritana kisah KDRT, moal aya ceritana kisah kekerasan dalam rumah tangga. Sebab ieu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu indahna di dalam rumah tangga. Kanjeng Nabi tidak pernah mencaci makanan. Sebab ketika seseorang mencaci makanan, maka sarua jeung ngahina kana nyieunna. Sedengkeun ari umumna di rumah tangga makanan teh disadiakeun ku istri, atau ketika orang sebagai suami mencaci makanan, ngajojore makanan, sarua jeung ngajojore istri urang. Lumatak kajenting sakumaha teu ngeunah makanan anu disadiakeun ku istri urang geus huapkeun bae lah. Minimal urang ngahargai istri urang nu geus susah payah capek nyadiakeun makanan ka urang. Selain nyadiakeun makanan ge pantang nyeusehankeun baju urang, pangepelkeun imah urang, geus sagala rupa ku istri mah dicabak. Ninggang bagian penting, bagian orang pun menyabakan istri, licik pan orang. Yang nyabak nu ngeunah-ngeunah hungkul. Hari kitu mah nyabak kumbahaneun, nyabak kesahaneun, embung ieu. Nah, etalah makna mudaroh secara umum dan secara mudah dipahami ku jalma umum. Sedengkeun ari mudaroh bimakna ba'idna hiya tarkud dunya li ajlid dini. Ari mudaroh teh nyaeta ninggalkeun dunia dengan tujuan agama. Aksul mudahanati kebalikan tina mudahana atau mencari muka. Berbuat baik ke sesama manusia bukan untuk mencari muka. Membagi-bagikan harta kepada sesama manusia bukan untuk mencari muka.
hayang disebut bager, hayang disebut berehan, lain eta, tapi tujuan adalah din, tujuan adalah agama, yakni orang bersedekah teh adalah perintah agama, dan orang menjalankan sedekah ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan mencari muka. Nya kitu deui urang ketika menghargai makanan, menghargai pelayan, dan menghargai istri, itu semata-mata bukan untuk mencari muka, tapi untuk menjaga nama baik agama Islam anu ajaran begitu luhur, begitu mulia, atau kabeh dituna hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, etalah sikap yang terbaik atau sifat yang terbaik anu pertama anu kudu dimiliki ku urang sebagai manusia, khususnya sebagai umat muslim, nyaeta mencintai sesama manusia dengan sebaik-baikna. Ngan emut cek tadi oge bahwa cukup hanya sekedar memberikan cinta yang terbaik kepada sesama manusia, tapi cinta yang terbaik kepada manusia harus didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti mencintai manusia hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap anu terbaik anu kudu dimiliki ku urang sebagai umat muslim, husnus suali, nyaeta pertanyaan anu terbaik. Sedangkan pertanyaan anu terbaik menurut agama Islam adalah bertanya kepada ulama. Semakin banyak bertanya kepada ulama, maka akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Sebab salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Nu mata aya pepatah anu hampir semua ngetos pada apal, nyaeta malu bertanya sesat di jalan. Eta di dunia era nanyakeun urang bakal nyasar, atuh komo lamun urang malu bertanya dalam urusan agama, kadituna pasti bakal sesat, bakal nyasar, ujung-ujungna bakal nyungsep kana neraka. Naudzubillah min dzalik. Kusabab kitu bertanya kepada guru, bertanya kepada seorang ulama merupakan hal yang wajib dan termasuk dari adab mencari ilmu anu kudu dilakukan ku seorang murid. Ulah sampai gengsi bertanya tentang agama, sebab gengsi hanya akan mencegah datangna ilmu. Rugi pan urang. Gara-gara gengsi orang jadi jelema bodoh. Gara-gara gengsi ibadah urang acak-acakan kusabab teu dibarengi dengan ilmu. Nya kitu diulah sampai malu bertanya kepada guru, sebab malu hanya akan membuat kita dungu. Sakumaha cek Rocky Gerung oge, dungu. Mun ngomong dungu pasti we inget Rocky Gerung. Ingat Rocky Gerung pasti inget dungu. Tuh tingali istri-istri kaum Ansor dugi ka dipuji ku Sayyidatina Aisyah, gara-gara wanita kaum Ansor tidak pernah malu untuk bertanya tentang agama. Wa qalat Aisyah, nikman nisa'u nisa'ul Ansor lam yakun yamna'uhunnal haya'u ay yas'alna 'anid din wa ay yatafaqqahna fihi. Saur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baiknya wanita adalah wanita kaum Ansor. Mereka tidak pernah malu untuk bertanya tentang agama dan tidak pernah malu untuk mendalami tentang agama. Nu mataku penting-pentingna bertanya, terutama bertanya tentang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ka urang sadayana melalui surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ngan ketika orang bertanya tentang agama, maka sing hati-hati, sampaikanlah pertanyaan
kepada orang yang betul-betul mengerti tentang agama. Ulah sampai orang salah menyampaikan pertanyaan. Kemudian ketika menyampaikan pertanyaan ke seorang guru, orang kudu bener-bener memperhatikan adab. Dengan cara sampaikanlah pertanyaan dengan lemah lembut, sopan, santun, sareng kudu memperhatikan keadaan guru, kudu nyawa waktu, ulah sampai guru keriweuh dari nyampaikan pertanyaan. Carilah waktu atau momen anu tepat untuk bertanya ke seorang guru. Sakumaha geuningan anu dijelaskan dina kitab Ta'lim Ta'lim. Salah satu adab bertanya ke guru teh adalah memperhatikan waktu bertanya dan memperhatikan kondisi guru tersebut. Seperti ulah bertanya ketika guru kercape, atau guru kersedih, atau guru nuju kayaan buru-buru, atau ketika seorang guru melarang untuk bertanya di waktu-waktu tertentu. Nu bagus mah kuduna bertanya ke guru teh pek bungahkeun heula guru teh ke urang teh. Memeh bertanya teh bere heula udud, bere heula kopi gitu tah, bere heula duit, guru teh besa se gitu. Cocok cek guru teh sok ya rek nanyakeun naon ayeuna mah. Kopi geus ngebul haneut keneh, ieu rokok geus meledup. Atuh jeung pamajikan geus aya ieu dina amplop sok aya rek nanya naon. Tah, etalah waktu nu tepat untuk bertanya ka guru. Ya Allah. Sikap anu katilu anu kudu dimiliki ku urang nyaeta husnul tadbir. Alus ngatur ai ijraul umuri ala ilmi awaqibi. Tegesna anu dimaksud alus ngatur teh nyaeta ngajalankeun segala urusan bari jeung nyaho akibatna. Ieu mah supaya mudah dipahami jalma anu bagus ngatur usahana, bagus ngatur keuanganana, maka eta jalma bakal mudah menjalani kehidupan ieu. Teu saeutik perusahaan besar jatuh bangkrut gara-gara kurang baik dalam memanajena. Teu saeutik orang kaya jatuh miskin gara-gara kurang baik dalam mengatur atau menggunakan keuanganana. Atuh kong keur mah perusahaan teu boga ngan saukur kuli bari koreh-koreh cok ditambah teu bisa ngatur duit, atuh pasti bakal tambah ripuh menjalani kehidupan ieu. Tapi lamun pinter ngatur keuangan mah, najan usaha leuleutikanan, duit teh pati loba, insyaallah bakal mudah menjalani kehidupan ieu. Ulah nepi ka usaha leutik, duit ngan saeutik, bari jeung urang teu bisa ngatur keuanganana, atuh pasti ripuh. Ngan anu leuwih ripuh usaha henteu, kuli henteu, da eueuh pakulianana. Duit mineng teu boga daripada bogana. Tah, nu kieu mah kudu alus ngatur nafsu. Kudu alus ngatur kahayang. Alias ulah loba teuing kahayang, kakarak hirup bakal tenang. Teu kumaha? Arek ngatur perusahaan, da eueuh perusahaan kitu boga. Arek ngatur duit, teh puguh duit teh eueuh arek kumaha ngaturna tuh. Nu mata kemudian cara iwal ngatur kahayang, ulah loba ting kahayang. Wallahu a'lam bishawab.